Pasal kaopat pabatalan puasa. Ari anu ngabatalkeun puasana tujuh rupa sing apal hiji-hijina. Hiji murtad, dua het, tilu nipasna, opat ngajuru, kalima nu gelona. Gelo ngadadak ke tengah puasana, najan sakedeung lain gelo lilana. Genep sakalor katujuh weureuna, weureung ngajajeng lila sapodina. Pasal kaopat pabatalan puasa. Mohon. Ari anu ngabatalkeun puasana teh aya 7 rupa. Mohon. Anu kahiji sing apal hiji-hijina. Mohon. Anu kahiji murtad. Murtad kos migawe doraka dosa kos ku. Dua head dina istri, parangan istri head. Kos keluar getih kadang-kadang sehari sabaraha 7 atau genep. Tilu nipas anu tos ngalahirkeun 60 hari. Anu panglamina teh 60 hari. Anu rada lama antara 24 nya jeung 25. Nah, 24 2 genep. 40 nya nih pas. Pegali mana teh nya? 40 jeung 60. Pangseueurna 60. Opat ngajuru teh kos ngalahirkeun. Ngajuru teh kos ngalahirkeun. Lain cicing di juru. Kalima nu gelona kos gelo kos kitu kos teu waras. Gelo ngadadak ke tengah puasana, keur puasa teh tiba-tiba gelo. Najan sakedeung lain gelo lilana eta pabatalan puasa. Genep sakalor teh kos kumaha teh? Sakalor teh kos eta Penyakit sakalor ayan. Penyakit eta keur tengah puasa, kalau penyakit sakalor kitunya. Katujuh weureung ngahajajeng lila sapoena. Weureung kos kana dahareun weureung teh. Mabok. Maksudna. Mabok utah. Mabok weureung teler. Oh kitu, es Dan teler. Apa lagi ini? Apa? Sok terus. Segering. Kering naon? Pasal kalima batal puasa bulan Ramadan. Batal bulan Ramadan opat hukumna. Hiji wajib cara rejeung nipasna. Dua wenang nu lumaku jeung geuringna. Tilu bebas hukum cara nu gelona. Opat haram ngahirkeun kana kodona sarta imkan hingga beakeun waktuna. Batal bulan Ramadan opat hukumna. Kahiji wajib cara haid rejeung nipasna. Kadua wenang nu lumaku jeung geuringna. Tilu bebas hukum cara nu gelona. Opat haram ngahirkeun kana kodona sarta imkan hingga beakeun waktuna.